Ari nampik nampik bae ulah sok ngahina abdi abdi ogen teu maksa ulah dugi kaluas aduh anjeun teh ngahina abdi abongkena ka istri anu teu daya upaya apan anjeun ka abdi kantos janji pasini abdi mah teu ngarti geuning teu aya rasa-rasana duka najan teu jadi jeung abdi abdi moal rek maksa tibakan lagi nyenyeri Geuning anjeun mah begitu apa akang samunu nafsu ka akang teh ngamusuhan anjeun ngaret ngahina geuninganan abdi mah teu ngarti geuning teu aya rasa-rasa nu ngahina mah nyeri. Ari nampik nampik bae ulah sok ngahina abdi abdi ogen teu maksa ulah dugi kaluas aduh anjeun teh ngahina abdi abongkena ka istri anu teu daya upaya apan anjeun ka abdi kantos janji pasini abdi mah teu ngarti geuning teu aya rasa-rasana duka najan teu jadi jeung abdi abdi moal rek maksa tibakan lagi nyenyeri Geuning naha neng kitu ka akang samunu bendu akang teh naon lepatna anjeun teh sering ngahina geuning neng akang mah moal rek kitu najan neng ngolong-ngolong akang mah moal kaolong. Ari nampik nampik bae ulah rek ngahina abdi abdi ogen teu maksa ulah dugi kaluas aduh anjeun teh ngahina abdi abongkena ka istri anu teu daya upaya apan anjeun ka abdi kantos janji pasini abdi mah teu ngarti geuning teu aya rasa-rasana duka najan teu jadi jeung abdi abdi moal rek maksa tibakan lagi nyenyeri Neng mak ukur pangolong dan teu bisa akang diolok ngan saukur ngabobodo geuning